Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukru sareng ari syukur lugotan cek lugot eta huwa ari itu syukur eta alhamdu muji urfan cek urup. Wa urfan sareng ari syukur cek urup eta sorpul abdi na soropkeun hiji hamba jami'a ma kana sakabehna perkara ama anu mere nikmat saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan itu ma alaihi ka itu abdu minas sam'i nyatana panguping wa ghairihi sareng salianti itu sam'i ilama kana perkara khuliqo anu didamel itu ma li ajlihi karena arah-arah itu ma wal madahu sareng ari ngaran puji lugotan cek lugot eta asana muji bilisani kulisan alal jamili kana kaagungan mutlakon kalawan mutlak ala jihati ta'dim bari netepan kana jalan ngagungkeun wa urfan sareng ari ngaran madahu cek urup eta ma perkara ya dulu anu nuduhkeun itu ma alah tisosil mamduhi kana tangtuna anu dipuji binauin kuwarna minal fadaili anu tetep tina pirang-pirang kaunggulan wa jumlatul hamdulillah sareng ari jumlah nalapan alhamdulillah eta khobariyatun jumlah khobariyah labdon dina lapadna insaiyatun tur jumlah insaiyah maknan dina maknana lihusulil hamdi karena supaya hasil puji bitakallumi ku nyaritakeun biha ku itu lapad alhamdulillah ma'al id'ani sarta ngaku lima delu liha kana makna anu dituduhkeun ku lapad alhamdulillah waya juju sareng menang naon antakuna kabuktosan itu alhamdulillah eta mauduatan dipernahkeun syar'an cek syara lil insai kana mana insa walhamdu sareng ari lapad alhamdu eta mukhtasun ditangtukeun billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala kama sapertikeun perkara afadat anu maedahkeun hu kana itu ma naon al jumlah tu jumlah sawaun eta sarwa bai aja'al ta nah ngajadikeun anjeun fihi dina itu alhamdulillah naon al alif lam lil istigroki makna lil istighraq kama sapertikeun perkara alaihi eta tetep netepan kana itu ma al jumhuru ari jumhur ulama wa huwa sareng ari itu istighraq eta zahirun anu zahir amlil jinsi atawa kana jinis kama sapertikeun perkara alaihi eta tetep netepan dina itu ma azamah sari ari Imam Zamahsari li anna lama lillahi karena sanyana lamna lapad lillah eta lil ikhtisasi tuduh kana makna ikhtisas fala farda mangkah teu aya bagian eta maujud minhu tina itu hamdu li ghairihi ta'ala pikeun salianti Gusti Allah ta'ala amlil ahdi atawa alif lam lil ahdi al alami anu bangsa alami kalati sapertikeun lapad lati fi qaulihi ta'ala dina dauhan Gusti Allah ta'ala idhuma ari Kangjeng Nabi sareng Abu Bakar eta fil ghari tetep aya dina guha kama sapertikeun perkara naqala anu nukilhu kana itu ma saha ibnu Abdissalam wa ajaja sareng meunangkeun hu kana itu lil ahdi nao saha al-wahidi Syekh al-wahidi ala maknan bari netepan kana makna annal hamda kana sanyana puji alladzi anu hamida muji saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan itu ladzi nafsahu dinadatna Gusti Allah wa hamida sareng muji hu ka Gusti Allah bihi kalawan itu ladzi saha anbiya'uhu pirang-pirang nabi na Gusti Allah wa auliya'uhu sareng pirang-pirang kakasihna Gusti Allah eta mukhtasun ditangtukeun bihi ka Gusti Allah wal ibratu sareng ari anu diitung-itung bihamdi man kana mujina jalma dzukira anu dicaritakeun itu man
fala parda mangkah teu aya bagian eta maujud minhu tina itu hamdi li ghairihi pikeun salian ti Gusti Allah wa aulas salasati sareng ari anu pangheulana tina anu tilu eta al jinsu jinis. Wa qauluhu sareng ari dauhan musannif robi lapad robi bil jari kalawan dijairkeun ala sifati karena jadi sifat eta maknahu ari maknana itu robi eta al maliku dat anu ngaratuan anu ngarajaan li jami'il khalqi kasakabeh makhluk minal insinya tanah manusia wal jinni sareng jin wal malaikati sareng malaikat wad dawabi sareng pirang-pirang sato wa ghairihim sareng salianti itu anu kabeh idza kulun karena ari saban-saban saheji minha anu tetep tina itu jami'il khalqi eta yutlaku diitlakeun alaihi kana itu kulun naon alamun alam yuqalu dicaritakeun naon alamul insi alam manusia wa alamul jinni sareng alam jin ila ghairi dalik nepi ka salianti itu nu kabeh. Wasumia sarang dingaranan naon al maliku lapad al maliku birobi kungaran robi li'annahu karena sanyana itu malik eta yahfadu sok ngurus itu malik makana perkara yamliku anu ngamilik itu malik hu kana itu ma wa iya wa yurbi sareng ngurus itu malik hu ka itu ma walayut laku sareng teu diitlakeun itu malik ala ghairihi kana salianti Gusti Allah ila bimuqayyadan angin kalawan dikaidan kaqauli ta'ala saperti kendauhan Gusti Allah ta'ala irji'i ila rabbika irji'i kudu balik anjeun ila rabbika kadunungan anjeun. Wa qauluhu sareng ari dauhan musannif al alamina lapad al alamina eta ismu jam'i alamun isim jamatina lapad alamun bipati lam kalawan dipatahkeun lamna walaisa sareng sanes itu lapad al alamina eta jam'an jadi jama' lahu milikna itu lapad al alamina li anal alama karena sanyana lapad alam eta amun anu umum pil uqolai di pirang-pirang jalma anu boga akal wa gharihim sareng salianti itu uqola wal alamina sareng ari lapad alamina eta mukhtasun ditangtukeun bil uqolai ka pirang-pirang anu boga akal wal khossu sareng ari anu tangtu eta layakunu tara kabuktosan itu khos eta jam'an jama' lima karena perkara huwa ari itu ma eta amu leuwih umum maknana minhu tibatan itu ma qala ngadauhu kana itu kaul saha Ibnu Malik wa taba'a sareng anut hu ka itu Ibnu Malik saha Ibnu Hisam pi taudhihi dina taudehna itu Ibnu Hisam wa dahaba sareng ngajalankeun saha kasirun kaseseueuranana ulama ila annahu kana sanyana itu lapad al alamina eta jam'u alamin jama'na lapad alamin ala hakikotil jam'i bari netepan hakikatna jama' sumah talapu tuluy ikhtilaf ulama fi tafsiril alami dina nafsiran lapad al alami alladzi anu jumi'a dijamakeun itu ladzi hadal jam'a kana ieu jama' fadahaba tuluy ngajalankeun saha Abu Hasan ila annahu kana sanyana lapad al alamina eta asnapul khalqi pirang-pirang golongan makhluk al uqala anu berakal itu asnab wa ghairuhum sareng salianti itu asnab wa huwa sareng ari itu asnab eta dhahiru kalamil Jauhari kaol dohirna cariosan Imam Jauhari wa dhahaba sareng ngajalankeun saha Abu Ubaidah ila annahu kana sanyana itu lapad al alamina
Eta asnapul uqala'i pirang-pirang golongan jalma anu boga akal pakot ngan sakikituna. Wahum sareng ari itu asnapul uqala eta al insu manusa wal jinnu sareng jin wal malaikatu sareng malaikat. Summa korona wallahu a'lam bissawab.